Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'radun fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan. Al-ayah wallahu a'lam. Wa in imra'atun yang dimana-mana mikaen panatan mikasieun awewe khopat tegesna sieun isi awewe mimba lihat disalakina eta awewe sieun nusyu pisan kana nusus eta rafu'ahu alaiha bitarki mutajati tegesna gomedena eta si salaki kaeta awewe gambaran terdaik ngiliran kekilir deh terdaik ngaheesan caritakeun anu nyandung anu nyandung wa taksiri fi nafaqatiha atawa lalawala dina nganafakahan anak si eta lalaki hampir libung diha karena memang eta lalaki teh geus teu seneng ka eta teu daek ngamarungan hees teu daek lain teu daek nganafakahan jadi nganafakahanana lalawora itu sesuai standar teh estetik itu kurang karena memang geus teu seneng waktu muhi ainihi ila ajmala minha atawa lalakina teh memang geus kapincu ku awewe nu sejen dibaudan belah istilahnya. lamun awewe modal kasieun bisi gitu bisi ku salakina dieukeun dijualkeun karena geus katingali eta teu daek ngamarangan hees dunya apakah sesuai hukum gitu karena geus teu seneng teh atawa salaki geus kapincu kudu leuwih geulis au iradon atawa manual balir bae salaki teh itu lamun awewe boga kasih kitu bisi lalakina berpaling kitu nya fala junaha alaihima ayyan ayusliha ayusliha fala junaha man kata aya dosa eta alaihima ka ieu salaki jeung awewe ayusliha kana yen nyuruh suruh teh jadi make koordinat teh koordinat bainahuma antara salaki pamajikan sulhan kalawan mumurahan maksudna bu koordinat teh ieu teh ceuk hukum maye ceuk hukum minimal misalnya tinggali situasi kondisi ayeuna lah minimal lamun tahan seberapa kali 3 kali 2 kali 3 kali 4 jam berarti misalkan di ya 5.000 lah sampai minimal nah marabat khusus pamajikan unggul ya yang tahan unggul ya 5.000 banyak karunya kuru lah misalnya jadi aku jadi kenapa kuat teh misalnya 5.000 misalnya kuduna teh minimal nanti dina batas minimal takkan bisa dahar teh 15.000 sapoe misalnya nanti itu ari gitu ari di salaki nanti yang kadang-kadang lebih kadang-kadang
ngan 10.000 ngan 12.000 Aya anjong beuleunya. maka aya dosa si pamajikan teh ngorting tina kakuduanana Penting teh ngamaklum gitu. nya gitulah Maklum lah. itu sekajeun da aya namanya itu sakieu Saling pengertian berarti. karena secara hukum mah dibutakeun eta teh lamun minimal 15.000 ayeuna poe ayeuna ngan bere 12.000 teh isukana teh bisa ditagih nu 3.000 teh di mana-mana boga eta teh bukan di mana aya segini teh tagih yo kamari jangan sakitu itu batas minimal 15.000 ngan bere 12.000 ditulis di dieu tah eta teh cek hukum kitu kudu salah kita mere batas minimal itu. Nah, kumaha lamun misalna si awet teh heudakeun kaayaan seperti kieu situasina memang cek hukum kudu kitu, tapi lamun misalna mumurahan eta si awewe lah geus kajeun gitunya. Nah, lain disebutkeun terkecuali beda lah disebutkeun nya. Geus kajeun sakieu oge da memang keur kaayaan sakieu da saling memaklumi teh. Suruh teh jadi si pamajikan ngamaklum karena hak manehanana anu teu kacukupan ku salaki. Salaki mumurahan atau ngamaklum karena hak salaki anu teu kabere ku pamajikan. Nah, silih hampura, silih korting gitu kan. Geus silih maklum. Nah, itu teh henteu jadi doraka. Walaupun cek hukumah napakah teh kudu sakit tuh. Itu nya. Itu jadi doraka. Jadi itu ngihukum sorangan. Tapi punten pola hidup kan beda-beda pola hidup nantinya. Tadi standarnya sakitu modelan umum mah gitu. Modelan ayeuna umpamana modelan artis nu itu nu geus istilahna munafik nya gitu. Beda deui meureun standarna sama meureunna nya. Hari tugas hakim aya standar samud sapoe Oh gitu. Ente keseuteusnya. nya eta mah beda deui urusan. Ada pengalaman. Ieu mah lu wajib. Mangmeulikeun baju teh asal teh sapangadeun teh 2 kali kitu satahun teh. Tahun. Kali. Ya mah Sapangadeun teh minimal tuh. sok ieu lain-lain dipangmeulikeun ku urang sok sinambeuli bae ku dewekna. Nah lain kita Iya nya. Otak eta tah jadi kudu aya silih maklumi gitu. Itu kudu nama kewajiban kami gitu nya. Tapi geuningan dibantu kudu nama awewe teh cicing di imah tong digawe tapi ieu mah ngilu mantuan digawe ka sawah. Nah kan berarti aya hak salaki anu dibantuan ku awewe berarti alus eta teh mun kitu teh. Ya gitu. Termasuk pagawean awewe bantuan. Jadi silih bantu lah geus itulah. silih maklum. Ulah ada eta pagawean awewe. Padahal pada weka keur senang. Kena cekcok bae lamun kitu masaling ieu. Jadi kudu nama gitu. Ya. Jadi lamun misalkeun dicabut awewena kurang dina kilirna misalkeun cek aturan mah ieu teh ieu boga pamajikan 2 teh berarti mun kali 3 poe teh nya. Di lepas bawah kadieuna di dituna aya naon aya masalah kumaha kudu dalila di ditu. Ai silih kontin daripada rewel maneh mah geus talak bae daripada kitu.
Jadi napakahnya kitu kene. Lamun jageut nya wa fa'in radiyat bidzalika. Lamun misalkeun narima eta awewe kana aya sababaraha hak awewe anu teu kacoboran ku salaki nya geus ingu bae itunya dengan nahan. Kumaha misalkeun teu ridho fa'ala jauz aywa fiha haqqaha aw fariqaha. Lamun misalkeun awewena teu ridho aya kakurangan bohdina nafkah bohdina kitir manehna teu ridho kukuh jageun manehna teu ngahampura ka salakina maka salaki dua pilihan. Cumponan hakna lamun teu sanggup talak. Jadi itu boga hak boga lain. Mata awewe lamun dicakeun sieun ditalak ya sing loba hampura ka salakina. Salaki nya kitu kene. Da ayusliha bainahuma antara salaki jeung pamajikan. Kudu silih hampura kudu silih makluminya. Wasulhu khair. Ari silih hampura teh silih maklumi teh eta teh alus minal firqati batan pipiran. Geus bae aya kakurangan serta saeutik tadi urang ke loba kakurangan balik. Siga nu urang nu kakurangan. Batan pirang, batan nusul, batan irad gitu nya. Wa ubiratil anfusus syuha. Wa ubirat yang dihadirkeun al anfusu pirang-pirang awak-awakan asuha kana kumende. Itu Aisyah kal mukhli tegasna batna qol jubilat alaihi dak memang watakna jelema mah itu watakna jelema mah fitu jadi nuntut kana hak tapi teu kejam kana ngalahan kewajiban watakna jelema teh kitu ya benar tuh watak hayangna namanya mencapai deh kudu digawe itu mencapai menerima gaji tapi kudu digawe. Jadi samemeh nuntut hak teh kewajiban heula penuhi mereuh wa diratil anfusus hate watakna jelema mah nya saperti kitu itu watakna jelema teh lamun ningali kana watak mah gitu ningali kana watak mah hayang teh mecat tapi pun capek ya pelit ya itu teh dan memang gitu jelema gitu kan lamun teu nyawa aturan gitu wal mana marata takadu tamsahu binasribi hamidannya biasanya awewe itunya awewe mungkin bae hayang nama sagala kacumponan ku salaki itunya hak-hak awewe salaki nya kitu deui hayang nama sakabeh hak manehanana kacumponan ti awewe hayang nama punya lamunan membuka awewe teh kieu tapi ayana kenyataan kitu model kitu eta ieu watak mah aya nu sampurna bari teh teu nempo ka diri aya hayang mah nugulis we awewe teh teu ngaca aya direk goreng mah beureun menangis we itu lain sakit itu watak wa itu sinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira wa itu sinu jeung di mana-mana gawe alus di mana-mana alus keadaan kabeh dina ngabarengan awewe babarengan hirup awewe ieu ya jadi babarengan hirup jeung awewe dalam gawe alus ka awewe wa tattaqu itunya jeung sieun aranjeun kabeh itunya maksud sieun teh gawe raraksa nya raraksa fa innallaha kana bima ta'maluna khabira
Maka saya senang hari Gusti Allah karena bungkus Gusti Allah bima kalan perkara ta'maluna bika beranya kabeta khobiro amma waspada. Itu dah Allah mah hente lepas panalingana di mana-mana gawe hade tempat cerita kita lamun misalkan selima alun teh hade ulah minggu PH aya kakurangan salti sauta salti teh hampura dan berarti kita digawe hade ku migawe hade teh Allah teh malah kamu mereka pasti bakal nambah sekalian. Tuhan kasati wa ta'ala dan nisai wala harus ta'ala sadaqallahu alaihi. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد